budak lembur, Desa Kuring, Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Persawahan waraas katempona, matak betah katinggalina, pagawean sapopoe ngalabelut jeung mancing. Nepi kana poho waktu poho balik Gusti nu agung, ya Allah. Tileletik nepi ka gede urang osok ka sawah milu-milu kolot, ya Allah atur nuhun pisan. Ialah anu ku anjeun dijieun Gusti anu endah katempona, urang tingkatkeun deui jeung urang lestarikeun deui budaya Sunda anu aya di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nana YT. Sampurasun Baraya Sunda Mahadalalama sadayana. Jadi ayeuna kekerjaan si Sajli, rencana nama rek ngeangan belut. Yuk kurang kebarengan di si Sajli ngeangan belut di empang yang di sawah. Oke, yuk. Milunya, oke. Wai, tinggal si Sajli geus aya di ditu, urang sampeurkeun ka ditu. Jalan dieu. Meni waraas kieu jadi embung balik. Urang tengah haja-haja papanggih jeung si Sajli. Urang rencana mah arek memedioan sorangan gitu. Air teh di sawah. Ari kita papanggih jeung si Sajli, sekalian we lah gitu. Katinggalina mah mau urek. Lamun meunang rek dipenta. Lamun menang hiji, penta hiji, lamun menang dua, penta hiji gitu. Lamun teu meunang mah nya hitung-hitung ulin we, ya maka sawah da kaulinan urang mah di sawah, Empangan jeung sawah. Weh, Ji. Oh. Keur naon juragan? tuh tingali si Sajli meni nonggeng-nonggeng eta nungguan naon. Hai. Teu nyaho mah eta teh si Sajli euy, keur ngala belut. Wah, kabeneran ye, ngala belut ye. Kebeneran orang papanggih jeung si Sajli euy. Arek ngala belut cenah ngurek. Lain ngala belut, Naon? ngurek ya mah. Ngurek tuh, ningali peralatanna Can bebenangan tapi can bebenangan. Tapi tong iyalah
tong harewa tong menyerah gitu. Orang ngilu jeung si Sajli lah. Ji ngilu Ji. Ulah cenah euy. Ulah ya. Nah, balik we, balik. Ngilu sorangan we. Balik we, Boga balik. suku. Tugan we mudah-mudahan menang euy. Orang goreng. Bocil dah. Orang goreng. Ada jalan. Karek menang lauk laletik guys. Karek menang lauk laletik parabda eta mah. Kahanap euy, kahanap. Sawah lagi keur meujeuhna euy. Karek gede pare tuh. Karek gede pare teman-teman. Sajli semangat tapi can menang. Tapi tenan naon. Tugan we belah ditu aya liang itu na alus. Liang naon we. Di dia oge aya Kang Ade tuh tingali. Orang jadi tiluan euy. Jigana menang liang euy. Lain liang ya anjir, liang cai. Teuing liang naon-naon nama. Liang ieu nu kitu. Sok nanaon teh. Sajli nyoba ngarorojok. Lain euy. Gagal. Gagal ternyata guys, tapi Nyangkut, guys. diantep heula. Teh. Tuh itu lauk tuh, halus gitu cari tuh. Mana? Eta lauk. Oh, lauk euy. Tinggal lauknya. Tuh kawan, lauk laletik. Kurang tinggal yuk. Kang Ade geus meunang can. Sugan geus nyangut. Yuk. Iya guys sarua keur ngarojok liang. Aya ante Kang. Wuhan anjir. Baiklah, nu penting ngarojok heula. Gampang menang nama. Dan marenang euy. Aduh, kumaha ya. Kayaknya rek dipenta gitu, menang mah. Nah, goreng lumayan 5. Wah, Sajli menang sanggutan euy. Sanggutan naon euy? Lain sambutan, lain sanggutan. Mudah-mudahan menang euy. Urang singkapkeun heula ieu na. Singkapkeun. Naon singkapkeun teh, Kang? Hah? Naon singkapkeun teh? Kan eta teh bahasa Sunda. Oh, kudu dimulai ya. Gitu. Emang Bapak Haji teh nyaho bahasa Sundana disingkapkeun? Tuh. Hah? Apalagi di eta diawaskeun. Oh, diawaskeun. Berarti can kawinnya. Geus lah. Di arek aya nu daftar sok mangga lah ka dieu. Oh, promosi anjir duren. Duren promosi. Tapi heueuh sih aya heueuna. Sok sahan warek daftar meuli cupang maksudna teh. Gitu. Meuli cupang lain keur pamajikan. Nya keur pamajikan teh naon gitu. Sadli digawe pamajikan teh nungguan cupang. Mung, majikan nu gawe Oh. nungguan cupang. Halus. Orang tariknya Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Tarikannya mantap. Wih, anjir, mudah-mudahan euy. Tarikannya wah, Mau bolonyon anjir. anjir. Gagal. Gagal anjir. Kadel yang keyup. Ayo. Kadel yang keyup. Aduh. Aya Kang Nana ieu teh mantak gagal mah ieu teh, Bro. Kumaha ya. Jadi ka uing anjir. Urang diusir euy, tapi keun bae lah. Urang mah mau punungan jelema mana.
Orang cemane. Cobaan deui. Tempat nu lain ya mah kuyup euy. Hah, keuyeub. Apal wae kana liang keuyeub mah euy. Wah. Hah, iya mah. Emang naon bedana liang keuyeub jeung liang belut? Hah? Bedana ari liang kuyup mah aya keuyepan, ari liang belut aya belutan kitu unggul. Tapi heueuh anjir, aduh aing. Tapi heueuh bener. Bener. Heeh nya, liang keuyeub aya keuyepan, liang belut. Ah, anjir. Eleh euy urang, anjir goblik. Ah, kumaha liang cai nu kumaha? Itu liang cai. Mana? Buka sambungan ku si krep. Tah, si krepna deui tah. Mana si krep? Ah. Ah, heueuh anjir. Naik deui nya si krepna. Hakan Si krep teh. Ari kene nu gedena itu tadi. Ari opan we gede anjir. Pucas. Ari opan we gede. Geus aya nama. Cenah deui. Can menang-menang euy. Aing ah. Penting meunangna mah nu penting mah ramena. Tapi heueuh sih. Yang penting mah rame, bisa seserian, mudah-mudahan babaturan urang di mana we ayana nu nongton pe dia orang sing bisa sareuri. Jadi istilahna lamun seuri mah boga hutang loba ge moal ka ciri. Heuh teh Ji. Oh gitu ah. Tapi susah jadi nepikeun ka Ciwareng nepi euy. Aduh aing ah. Anya nyobaan ke dieu. Mana? Sok atuh. Rek nyumbang. Bisa jadi rek nyobaan ka Ciwareng. Urang geus tahun-tahun yo. Teuing aya sabaraha puluh tahun namanya. Naon euy? Urang teuing geus sabaraha puluh tahun namanya. Henteu nincak ka dieu ka Ciwareng. Ayeuna urang alhamdulillah bisa nincak ka dieu keneh, dibere dipanjangkeun umur ku Allah. Urang teh disehatkeun jadi urang bisa nincak di ka ieu tempat. Alhamdulillah, hayu urang tuturkeun si Saji. Saji ka mana? Saji ka mana euy? Mana euy? Dewek ke selila dekat dia Ji. Asa pangling euy. Pangling guys. Urang geus lila teu nincak ka dieu. Orang di lain gitu ya. Baheula mah urang teh di dieu teh ngahajang ngeun gagawangan. Ngeun gagawangan. Kulantaran hayang main bola teu gableg lapang. Jadi nyieun oge di sawah batur. Aragoan nu bogana teu nyahoun. Pas aya nu bogana rek ka sawah, eta gawang dicabutan, dialung-alungkeun kana labur anjir. Teu kumaha teu seru coba. Tapi ayeuna alah camplang euy. Tapi mudah-mudahan ka rekan-rekan mantong kealamannya model gitu teh. Eta teh awon eta teh. Liang Ji. Wow, si Sajli menang liang. Teuing liang naon-naon mah gitu. Hah. Deet liang nage eta mah eta kedumpakan batu. Mana. Mana liang? Loba liang nama euy. Oh, loba liang nama. Nah, orang cobaan ya. Kita mah tuh kade liang nu gede euy. Kan bae pan urang mah nean belut gede. Tigana caina naik tah. Liang cai gede wae euy. Lain mah nya liang cai di nu kieu. Mudah-mudahan Jero liang nama euy. Panjang juga nama euy. Kan itu disanggut-sanggut itu teh. Mueun gitu. Puasa jeung kali euy liang nagu segede kieu liang belut kitu nu kieu. yang belut atuh. Hiji liang belut tah butikan. Urang doakeun ku sarea mudah-mudahan menang. Mun teu meunang urang kejeburkeun Kang Nanang heuh. Ulah atuh euy. Dijeburkeun mah. Beuh hanggena euy.
Ya, Ayo tuh gerak sanggut, oi. enggak kuyup tapi naon. Disanggut, oi. Nyangkutnya. Tarikana halus tarikana mah tuh. Keluar kok. Ayo buru, Tarikana lagi keluarkeun ya. Coba, coba, Bang, coba. Ayaan. Coba, coba. Coba naon itu ya? Tarik. Tarik. Coba tariknya bismillah. Krep euy. Anjir ngebolonyon. Krep ya mah. Ngebolonyon tapi awet keneh eta mah. Awet kena kumaha hancur tinggal itu. Oh beak, biar keyeup deui wae euy. Sanggeus neangan liang di Ciwareng teu meunang lompat deui ka sawah. Henteu, ganti ka sawah deui euy. Anggar ka dieu euy. Jadi orang papisahnya jeung Kang Ade di ditu sorangan. Si Sajli mah mereka doang di Ciwareng sorangan. Tuh, tinggalnya di Ciwareng sorangan meh nama. Tapi sugan we menang liang euy di Ciwareng ge. Anjir. Ngeblesek euy. Liang Ji. Manggil yang bagus gitu. Tadi nyeruput saitik. Saeutiknya lumayan nyeruput mah. Tapi karasa gitu baru ya. Karasa nyeruputna nyangut. Mudah-mudahan belut euy. Liangna Tuh nyamut itu tadi seruput. kurang tungguan nepi ka keluar belutna sugan belut gitu. Tong sugan atuh Oh, kudunya, sugan kudunya. kudu yakin. Kudunya, kudu yakin. Kudunya, kudu yakin. Belut, Anjir. belut, tong setengah-setengah. Oh, Temenang, kudu yakin belut. belut. Oh, ditarik tuh. Ditarikna diheureuykeun hungkul euy. Tuh, tarikan mah halus tuh. Kunyunyud. Tiga menang. Iya. Mantep euy. Tarikan mah. Tuh, Oh, ini lagi rasa euy. Sudah, ini. Halo gitu. Halo guys gitu. Atuh buru. Halo guys gitu. Aneh guys. Buru atuh. Halo guys gitu.
Buru. Halo guys. Sajeli meni serius tinggal anjir. Sarua Ji kembar. Jangan tadinya bako. Diheureuikeun anjir. Naon botak? Urang papisah heula jeung si botak ya. Si botak belah ditu, urang belah dieu ya dengan liang ya. Tah. Dengan liang urang tah. Tepana aya si botak mah di ditu. Tuh si botak tuh. Weh, orang nepi ka kieu euy nangan liang belut. Weh, ka dieu atuh. Si botak mah kena antep. Kan orang ya lah nungguan heula. Urang nepi ka nyungsep ya kana ulah euy. Wah ya. Hai. Ngaran maneh saha? Hah? Orang si Joko. Joko naon? Joko Gundul. Joko Gondol. Mana kenaon di dia? Orang tergerak. Ngurek menang can. Pisan. Ngerakeun pisan. Kang menang bung. Bung. Hah? Bung. Rek naon ngurek aya bung menang mah. Ya gayang. Hayang Heeh. ka pasar Rebo yuk. Ge. Sama beli. Nyaho mah menang. Jadi Orang mah mah di sawah jeung di Epang. jadi mah teh kudu nangan liang maksudna. Geus tah. Oke kawan-kawan, urang arek nyoba narik liang. Ditarik saeutik berat euy. Mir. Ngait apa ieu teh belut gitu. Ah, ngabolonyon euy. Tapi masih diheureuykeun. Sok, alah. Ngabolonyon euy. Gerak euy. Tadi teh budak teh aya di ditu, nah aya geus aya di dieu, edas bisa ngaleungit. Eta eueuh deui. Ya Allah, kemana teh budak? Waduh. Wey. Eta budak teh ngaleungit ka dieu geuning. Hebat maneh, Jang, bisa ngaleungit enang di mana eta? Hey, bro. Teu meunang euy. Aduh, tapikeun bae lah. Urang niat ngurek lauk, niat ngurek lauk. Niat ngurek belut menang budak. Tah budakna. Tah. Niatna mah ngurek lauk. Ngurek lauk deui wae. Ngurek lauk deui wae. Niatna mah ngurek belut. Anu nyanggutna budak. Tah, budakna menang. Mirip tapi nyantos heulanya ka sadayana saudara-saudara di mana we ayana turun pisan tos nonton video abdi. Ayeuna abdi jeung Sajli bade uih. Kulantaran teu kenging-kenging. Balik maneh. Siap. Si teangan kudu maneh. Wow. Atur nuhun pisan ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.